Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumping deui sareng simkuring di channel Parah Coy. Dina waktos ayeuna simkuring bade neraskeun aosan kitab nu ti payun. Sateu acana hayu urang kawitan ku aosan. Bismillahirrohmanirrohim. Judul dina dinten ayeuna mimitina mun rek neangan pangeran. Aya dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tolabal maulana bi ghairi nafsihi faqad dollalan ba'da. Saha-saha manusia neangan pangeran keluar tina dirina sorangan. Mangka teman-teman eta si jalma kasasar. Karana dina tekadna ngarasa leuwih jauh jeung Allah Ta'ala padahal aya dalilna. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aing geus teu aya antarna deui jeung maraneh sakabeh. Sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung beuheung maneh pribadi oge, masih keneh maneh deukeut jeung aing. Anu matak manusia ieu wih mulyana ku Allah Ta'ala. Kapan cek hadis ogen kieu. Walaqad karomana bani Adam. Kami geus ngamulyakeun pisan anak putu Adam. Malah aya deui dalilna. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Manusia teh pang alus-alusna jeung pang aheng-ahengna kajadian. Sasama makhluk Allah Ta'ala geura lamun maneh geus nyaho kaya anu aya dina jero diri maneh sorangan, tangtu engke karasa kaahenganana nu aya di badan sorangan. Aya deui dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Saha-saha nu geus nyaho kana dirina sorangan geus tangtu nyaho pangeranana. Wa man aropa robbahu faqad jahilan nafsahu. Jeung saha-saha nu geus nyaho ka pangeran tangtu ngarasa bodoh dirina. Karana tangtu kaharti si jasad moal bisa usik malik lamun teu didaya upayakeun ku pangeran. Sidik ieu si jasad teh jadi rokrakna. Anu matak urang ngaji teh ulah ngaji kitab anu keuna kuruksak bae. Tapi kudu ngaji kitab anu langgeng kapan cek hadis oge kieu. Iqra kitabika kafa bin nafsika al-yauma alaika hasiba. Maneh kudu ngaji kitab nu langgeng. Nyaeta ngaji kitab anu aya dina diri maneh sorangan. Geura teangan kodrat irodatna pangeran dina diri sorangan. Karena leuwih nyata kakawasaan pangeran teh dina diri sorangan. Jeung leuwih nyata kersana pangeran teh dina diri sorangan. Jeung leuwih nyata ilmuna pangeran teh dina diri sorangan. Jeung leuwih nyata hirupna pangeran teh dina diri sorangan. Jeung leuwih nyata tingalina pangeran teh dina diri sorangan. Jeung leuwih nyata danguna pangeran teh dina diri sorangan. Sarta pangandikana pangeran teh dina diri sorangan. Karena cek dalil wa huwa ma'akum ayanama kuntum. Allah Ta'ala teh ngabarengan bae ka umat-umatna sakabeh. Di mana bae maneh aya, aing di dinya aya.
tapi sategesna dibarengan ku Allah Ta'ala teh nyaeta ku kodrat irodatna jeung ku ilmuna kapan sidik sifat 20 oge geus ngarangkep-rangkep saperti hayat jeung hayan. Hayat hartina hirup, hayan hartina nu hirup, sama jeung samian, sama hartina ngadangu, samian hartina nu ngadangu, basar jeung basiron, basar hartina ningali, basiron hartina nu ningali, kalam jeung mutakaliman, kalam hartina ngucap, mutakaliman hartina nu ngucap, kodrat jeung irodat, kodrat hartina kawasa, naon nu kawas dina diri urang teh teu aya deui lian ti hirup, buktina geuning bisa malik jeung usik. Irodat hartina karasa nyaeta buktina panon bisa ningali, cepil bisa ngadangu, paham bisa nyarita, pangambung bisa ngangse. Tah geuning bukti sidik teu pisahna teh ayeuna mah atuh ngan kari barangna bae siga naon atuh sifat kodrat atawa hirup teh wajib pisan kapanggihna supaya bisa kaharti jeung karasana. Ulah percaya cek beja kudu yakin ku sorangan. Tah sakitu wae tisim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.